ialah ayatna wal waznu yauma idzin al haq, timbangan nyata, timbangan nu bener yauma idzin harita bakal dipasangkeun. Jangan sing hade faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, sahaja lemah nu ditimbang berat amal hadena faulaika humul muflihun, bahagia. Wa man khaffat jelema anu hampang mawazinuhu kahadeanana berat ku kagorenganana faulaika alladzina khasiru anfusahum, jelema etalah anu ngarugikeun dirina waktu di dunia bohong teu daek beramal bitaswiriha ilan nar, ku sebab dijonggokeun ka neraka bima kanu bi ayatina yazlimun, ku sebab maranehanana ngazolimkeun teu percaya ka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Nu ngantak urang mah alhamdulillahirabbil jauh masa urang ka Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauh jeung Kangjeng Nabi tapi urang ngalaksanakeun syariatna. Dibabaca ku urang sifat wajib di Kangjeng Nabi di para rasul teh opat, urang diantarana kabeleteran kuari di dieu bakal ditambah ditimbang saurang-saurang malaikat Jibril di dieu, Mikail di dieu, Israfil di dieu, Kangjeng Nabi di dieu. Cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan hade nu gede jurusan sorga, timbangan nu goreng ieu neraka. Asal ditimbang let ka dieu ka kenca belah dieu geus tinggal ngagejebur ka neraka. Asal ditimbang ketai ka belah dieu geus sorga, tinggal berangkat ka sorga bae. Ya Allah ya Rabbi. Kuari urang teh cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan teh timbangan qada wal adli. Ieu timbangan teh timbangan papasen jeung keadilan. Nu mantap kuari urang timbang diri urang. Kuari kurang kudu timbang kejujuran jeung keadilan urang geus datang ka mana urang nuturkeun Kangjeng Nabi. Geus datang ka mana ngalaksanakeun syariat Kangjeng Nabi, ketika ditimbang kurang bera rasa aing lamun ditimbang berat mana ieu. Ti mata bae mata ieu lobaan dipake neuleuh Quran apa lobaan dipake neuleuh TV kurang bae timbang. Kuari ieu qada wal adli kuari cek Kangjeng Nabi timbang maneh merenung. Celi lobaan pake ngadengekeun musik apa lobaan pake ngadengekeun urayan-urayan, hayo coba hayo. Apa lobaan ngadengekeun anu hasud ka urang anu ngomongkeun ka urang, apa lobaan make ngadengekeun Al-Qur'an hadis kalam ulama. Timbang ku urang sorangan bari merenung kieu. Urang timbang ku sorangan bae hayo geura. Leungeun lobaan pake nyekelan naon ieu leungeun. Hayo sia leungeun, apa nu teas-teas apa nu hipu-hipu. Sia leungeun. Timbang ku sorangan urang komo nu geus kolot mah maningan ge bede mah molotot pegangan engkos kol budaya we kieu. Tinggal nyi hajina, "Hoi. Mana eta mata kosong amat?" Teu kosong teu naon. Naon ngalang layung kitu. Teh tu dirinya bae heulana. Eta molotot kitu. Keur ngarenung ngaji tadi cak kiai aing ieu geus asa di akhirat bae. Ya hajina teu percaya karena kuari bae. Kalau ngomong gitu atuh sia ini bener ku sia dikitu-kitu. Dekeran tuh. Iya keur ngalamun aing di akhirat teh cak kiai ge timbang cenah amal. Hampura aing haji, dia tukul ge hampura tah geus sadar sakitu mah. Kula deui bureun hampura sok nyerekan ka Pak Haji tenan atuh hampura aing geus dihampura jasa mun aing kawin deui tah pakarak dek bener ge tah urang ngarenung ieu aing lamun ditimbang kuari andai kata paeh aing ye ditimbang beratan ka mana mulai urang ngurucut cai mata Gusti tibalik datang ka kuari Gusti Allah nyaritakeun kahirupan para rasul, nyawa ditarohkeun jang ka Allah, terus di para sahabat nyawa ditarohkeun abdi manarohkeun harta ge ku pait-pait teh. Di zaman para wali songo eta teh perang nyawa tarohanan. Urang lamun zalah ka Kudus masyaallah jana mapan balik teh dicacag. Nuku urang kuari di zarahan di Kudus Sunan Zakarang ngaranna Kudus
tuh saya jarah bete nyawaran ayo kiai na poho gua ieu tuh eta pannya nama perang Sunan Kudus mah perang balik teh pan dibawa teh tinggal nyawa balancak sakawal bapan potong ieu na ge nu kurang dizarahan eta saja persadi Kudus teh Kudus masyaallah balik nyawa batur menyawa taruhanna pakali ilai kalimatillah renungkeun ku urang aya aing boro-boro nyawa duit ge ku pait-pait teuing ge aya masjid ge butuh ka keramik kook biasa geus sababaraha kali mah haji jamaah haji mah atuh jajan mah aya atuh ieu keramik nu sajen heula ke kurang karak aing hayo heula nu sajen heulanan beusi teu kabagian beramal nu sajen eta ngomong hebat jasapan ayo urang babarengan heulanan nu sajen bae geus beres gaji ieu mah geus beres keramik alhamdulillah tuh biasa gaji neraka tah mah kuduna ge nu sugi mah lain kitu haji ieu keramikna kumaha ya saha anu ngesiap keramik batalkeun geus Pak Haji duit loba di bank anak geus dingaranan ari Pak Haji na aing mah teu boga duit sial teh Ki Haji tolol emang nu sugi mah kos kitu bloon batur bae dikesek-kesekeun tah hayang urang mah hayang ngadenge tuh geus kitu manganu sekian meter geus aya sabaraha eta aya 20-an mah bejakeun ka manganu lain teu butuh gitunya dieu mah ku Pak Haji bae kabeh sapira 500 meter lah sabaraha kebon 500 meter geus tuh jual buat tetangga habak beres tuh bener lagi Haji dasar pelit-pelit bae tah ngeunaheun urang ngadengena bejakeun geus dulu sadaya hampura ieu mah ditarima bae nu 1 meter 2 meter ngan ke dialihkeun ka nu sejen sebab ieu keramik ditangkes ku Pak Haji anu oh maksudna abeh teu kesel deui cek jada teh aja ieu mah duitna aya naon teh alhamdulillah atuh nu kami mah geus kanaonkeun bae kan ngeunah ilah wal waznu yauma idzinil haqq fa ulaika faman saqulat bawazna Kangjeng Nabi na di dieu maksudna naon eta Kangjeng Nabi didinya cicing ya Allah ya Rabbi Kangjeng Nabi lain samaneh ketika ditimbang umat Kangjeng teh heula pan al awwalun al akhirun umat Kangjeng Nabi teh pandeurina diayakeun pangheulana ditimbang Kangjeng Nabi didinya sabelah Kangjeng Nabi cicing di cukang neraka jahanam masyaallah lain lalagaan Kangjeng Nabi memang kumaha begitu ditimbang teh nu kadeu ku Kangjeng Nabi leket teh ka kenca Kangjeng Nabi nyekelan surat ulkoh ngaranna tek gegera dikerjakeun naon cak dibeu ulah bomong berat anta tadina ka ditu kok jadi ka ditu salam surat leutik mah eusina la ilaha illallah muhammadur rasulullah eusina eta tah leutik biasa surat asal ketei ka ditu naon teh cap Jibril ulah lolong lagi nu penting salamet bae sada senang jasa urang boga Kangjeng Nabi modal kitu senang mun aya presiden nu kos kitu mantap jasa tah ya Allah ya bahkan sinar sholawat maka deuleu begitu dek ditimbang tah timbang kakete kade maneh kadeuleu ku kaula cek Kangjeng Nabi ai Tuhan saha ma ahsanaka wajhaka wa ma ahsanaka khalqaka saha ieu kasep amat jeung bager amat ana nabiyuka Muhammad oh ku kaula kadeuleu maneh sok maca sholawat 11 ta salat saeutik jasa cek ya kaduhung aing 11 baheula isin ieu diomongkeun di hareupeun jelema cak batu deh 11 doang geus kajeun 11 ge lantaran saya istiqomah geus begitu ditimbang tek tendeunan sholawat ka dieu oh 11 bae kuat ka salamet tas salat 11 nyana nanya heula masana wajhaka kasep amat Tuhan saha jeung tita tadi tutulung bae ana nabiyuka Muhammadun oh pohara ieu kacirita nu sok baca sholawat mah ku Kangjeng Nabi kaciri sidar sholawat tah geus disalabat-salabatkeun mah tah ku ari ulah-ulah cicingin geus kolot poe Jumat geus jam 10 ka masjid dah teu bisa jam 9 mah teangan di dinya tihang jang nyalan deui tungtungna lain baca sholawat tasbih ka mana mata ka mana
bahkan aya nu nyokot ge tambah baturan atas beh teh nyaho nya na barang hudang aya tas aing ka mana Arwata baca sholawat lah mumpung orang hirup komo nunggu sekolot mah ya ingat wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah ya Rabbi ingis jasa untung aya kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran kebelah mah cepet ya cepet limbang lah cepet jadi kangjeng Nabi kan latuh lantaran sorangan limbang cepet lai ka dieu aya anu henteu kabagian sapaat kaburu kangjeng Nabi na keur mujuna ka dieu ieu ka dieu dibalangkeun ka ditu kan waduh aing Muhammad bae cek jana aing teu kabagian lieu tapi tetap kangjeng Nabi kadeuleu ku kangjeng Nabi pas gagolepak ka neraka cekel ku kangjeng Nabi entap tulung ka malaikat Jibril selamat ka eta ci atuh mah geus jore cek eta teh jadi teu lagi main simplong melulu nya aya sholawatan cek kangjeng Nabi sabaraha sih sok maca sholawat ai muludan cek nya maca tante henteu ngadengekeun doang lumayan sakitu ge cek kangjeng Nabi nya ngadengekeun assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka asqal azkiyai nu macana mah santri kanjeng kiai sia gula mah cenah ngatur-ngatur eta berkat cek nya aju ngatur-ngatur diatur teu jang kula heula teh tetep salamet bae pan moal eta ngan eta teh ngaguling heula ka neraka tah mah tapi tetep kok ngajar rewel Jibril salametkeun masyaallah kangjeng Nabi moal aya pang sibuk-sibukna ieu ketika wal wasdu yauma idzinil haq sibuknya sa kangjeng Nabi geus manu ieu geus manu itu geus manu ieu nu itu geus ulah aya bae umat kangjeng Nabi nu ngagolepak ka neraka pohara jasa pan mantak teh kuari usul ka kangjeng Nabi beusingke kalepasan teu kadeuleu teu karawel lanjut teu kalekep ka bapada tuh waduh pan geus kalekep apa teu kadeuleu ku kangjeng Nabi umat aing geus beakeun kan teh Jibril beak geus aya wae nu teu kalekep bangonna mah aya pan kita tadi aing sakieu sibuk lah cek kangjeng Nabi ka ditu eta lah aya bae coba tang ya tuh bener cabut Jibril cabut sih ti kelekep kunaon kredit cek gitu lewat ketik wari urang lobakeun maca sholawat ka kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalkeun ayat ieu mah jang supaya urang merenung wal waznu ari timbangan yauma idzin nalika dipertanyakeun umat jeung para nabi yakni yaumal qiyamah al haqu timbangan nu jelas nu hak nu nyata bakal dipasangkeun urang bakal ditimbang ima urangna langsung wa ima amalna wa ima bukuna nu bakal ditimbang nu jelas deuk mamana ge pasti ditimbang renungkeun ku urang aing mun ditimbang beratan mana haju kangjeng Nabi neuleuh tah henteu ka aing saat eta mun urang ditimbang bagus nikmat amat ketika urang ditimbang goreng haju kangjeng Nabi neuleuh tetep ku kangjeng Nabi diamankeun kangjeng Nabi Adam kangjeng Nabi Idris kangjeng Nabi Nuh kangjeng Nabi Hud Daud Ibrahim tuluy kangjeng Nabi Sulaiman tuluy kangjeng Nabi Yusuf kangjeng Nabi Musa kangjeng Nabi Isa alaihissalam terakhir kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wah 114 rasul turun-turun ke wajib dikajahokeun ku urang 25 rasul wajib jahot teh mah 25 masih ngade sing hade teh mah wajib nyaho tah beusi nu encan nyaho ku ari geus kuisan ka jembut-jembut can nyaho rasul eta kudu dikanyahokeun ku ari meuli loba lah kitab-kitab buku-bukuna di jalan ge di bus kota ge aya meuli apal ke kiai cenah teu daek apal otak ulama diberena ku Allah sakieu mah beureun teu daek apa hiji Nabi Adam dua Nabi Idris tilu Nabi Musa opat Nabi Isa genep Nabi Sulaiman jadi teu daek ngaruntuh ieu mah teu daek ngaruntuh kebalik deui hiji Nabi Adam dua Nabi Isa tilu Nabi Nuh opat Nabi Idris lima Nabi terus tujuh Nabi Muhammad dalapan
dilempengkeun ge dilempeng ih lain kita tuh kieu hiji Nabi Adam dan Nabi Idris Nabi Muhammad coba geus dibenerkeun heuh nya kayak ditalar rumahnya kitu deh bae hiji Nabi Adam 2 Nabi Hud 5 Nabi Idris 6 Nabi 7 Nabi Muhammad 8 Nabi Isa aing mah teu daekeun sakieu meureun aing motak ku Allah tak kumaha tah nyaho mah nyaho ngan teu daek ngaruntun cukup geus sakitu ge ngaruntuh itu bisa nya nama 55 tuh 55 ya 5 hiji jadi 25 gitu ke 5 deh coba geus kitu-kitu teu daek lae pokokna mah aing mah nyaho bae nu 25 ngan ngaruntun mah henteu sakira-kira ditanya soleh tah mah ki soleh picung nabi mah siapa oh nyaho aing soleh nabi berarti Lut nabi Hud nabi Sulaiman mana ya ih nyerita ke nabi sesuatu mana lain kula buka tetangga tukang lauk karena Sulaiman tapi teu kudu dikajaokeun gos kitu mah ieu mah oh nya Sulaiman terus Nabi Daud nabi asalnya hoba eta kos kitu tah Nabi Isa nabi Musa nabi Firaun wah musuh tah mah berarti nyaho berarti nyaho nya eta asal jawab cukup bisa gitu cukup tak deres tak asal nyaho Zulkifli nyahonya Nabi tak lain sih Zulkifli ayo model apa ngaran Zulkifli sebab Nabi tak lain itu pokok sih ya iya baca nyaho cek tanyakan dari tugas santri nanya kan ayo Zulkifli si Nabi tak lain aing teu kapal kenu kitu ngaji kakarak datang ka jurumiyah aing mah wah santi bego ieu mah budak teu apa sarua bae atuh dinazomkeun kapan Adamun Idrisun Nuhun Hudun ma atuh dinazomkeun aya urang ngaji mah jadi geus nyaho tah asal rangkaianna dinazomkeun nyaho bae nyaho jadi santri mah ngeunaheun sebab aya dina kitabna mun geus kabeuli kitabna mun encan atuh henteu pagon deui atau kabeuli ngan can diaje atuh hese atau geus diaje ngan poho atuh sarua bae nu jelas mah Allah nurunkeun rasul supaya umat ulah sasar kanjeng Nabi Musa saat Firaun jadi raja sadunya turunkeun kanjeng Nabi Musa supaya pangeran teh anu ngadamel langit bumi nu ngahirupan nu mangamotan hari sekian Allah dakwah kanjeng Nabi Musa bere kitab Taurat teu percaya Yahudi teh lah sebab bara gerintil lu percaya ka kanjeng Nabi Musa alaihis nyaritakeun kanjeng Nabi Musa sabada kula bakal aya kanjeng Nabi Isa alaihissalam percaya ka kanjeng Nabi Isa ciri-ciri kanjeng Nabi Isa dijelaskan di kitab Taurat col kanjeng Nabi Isa hampir dibunuh kanjeng Nabi Isa ku umat Masya Allah kari Injil kitabna di Injil dijelaskan engke bakal aya ngaran Nabi terakhir ismuhu Muhammad ngarana kanjeng Nabi mah ciri-ciri na ti mimiti pangambungna cepilna socana bingirna sunan gitu waosna kulitna kabeh gedeg pangadeg ka rambutna dan lain sebab bahasa-bahasana geus aya dina kitab Injil masyaallah yati mim ba'dismu Ahmad dijelaskeun dina kitab Injil wajib iman ka dia jol kanjeng Nabi Abu Jahal teh tukang maca Injil Abu Sufyan teh tukang maca Injil Abu Lahab teh tokoh Mekah tukang maca Injil aya dina kitab Injilna nyana nyahoeun bahwa Muhammad teh asli teh aya dina Injilna kulantaran takabur nyana teh iman ka kanjeng Nabi dia kuari lamun urang ngadengikeun Barnabas tu asli berita di Amerika kan sa gereja asup Islam kabeh aya seorang pastor maca Barnabas asli begitu dibaca kunyana asli ya Muhammad manabi Rasul imanlah pastor nyana dakwah ke umatna di gereja eta asup Islam sa gereja tangkap ku Amerika datang ka kuari can di keluarga amun maca nu asli urang kuari ka Yogyakarta jalan-jalan ke Universitas UGM didinya aya di perpustakaan
Injil asli dikunci rapih tuh menang dibaca. Ketika orang hayang maca sababaraha orang Kristen hayang maca, oh birokrasi na kudu ka dieu ayalah nu pernah dimenangkeun kitu ge dibeat. Hati-hati, lembaran ini tidak boleh dibaca, ditutup kunyana, dikancing lewat, dibaca kunyana Barnabas asli. Kulantaran panasaran nu dikancing teh dibuka kunyana, ternyata urayan titah iman ka Kangjeng Nabi. Mata kemenang kuari dibaca sembarangan. Di Maroko mahasiswa hayang sababaraha kali usul ka dosena, ketika dibere Barnabas asli teu meunang, ieu mah ditutup tah nu ieu mah lembaran asli lantaran eta mah Injil asli. Ketika nyana panasaran dibuka, ternyata nita iman ka Muhammad, imannya na, dakwahnya na, hampir dibunuh. Mun maca Injil nu asli ayalah perintah iman ka Kangjeng Nabi. Tapi tetap aja situ penyalahgunaan. Ai Injil nu kuari berkeliaran mata mah Injil tahrif, robah. Perjanjian lama perjanjian baru dirobah punyana, tina perjanjian lama ke perjanjian baru dirobah nu lain kitu sabenerna mah. Tetap isi nama nuhankeun ka Allah, mangerankeun ka Allah, nganabikeun ka Kangjeng Nabi Isa, lain pangeran Kangjeng Nabi Isa mah. Nita iman ka Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gas Kangjeng Nabi Isa. Di akhir aya Kangjeng Nabi terakhir, Kangjeng Nabi urang. Kitabna Al-Qur'anul Karim. Kangjeng Nabi tos teu aya, dilanjut ku para sahabat. Sahabat tos teu aya, dilanjut ku para tabiin. Nu mantap hadis Kangjeng Nabi teh supaya rapi. Aya seorang manusia Imam Bukhari ngaranna, nyana ngalalakon ti Afghanistan langsung ke Turki, ke Mekah, ke Madinah, ke Turki, ke Yaman, ngasal ngadenge aya sahabat anu boga hadis kunyana disampeurkeun. Di Mekah, di Madinah, langsung terus ke Yaman, langsung terus ke Baghdad, ke Yordania, terus bae ka muana asal kadenge aya sahabat beusi boga hadis, catat kunyana. Teh pohara amat. Meureunanan geus gerahkeun tanagana, hartana, kekuatanna, pikiranana. Zaman harita kan lain zaman kendaraan babari hese, melalui kendaraan onta, kuda paling ge. Kitu kene ti negara ka negara melalui laut, kapal lagi tongkang masalah. Tapi keuletan Imam Bukhari terangkumlah sekian ribu hadis surtil kunyana. Rawi hadis ieu kieu di samping nyana nyaritakeun hadis, neangan hadis jelema nu nyaritakeun hadisna kunyana ditanya, saha ngaran waktu ieu kumaha narima hadisna teh, keur kumaha jeung kumaha loba nu akur hadis eta, katarima ku ieu katarima ku ieu katarima ke saat mana nyaritakeunana. Imam Bukhari luar biasa. Jang naon eta maksudna? Supaya jelas Imam Bukhari ieu ucapan Kangjeng Nabi anu sahih, ieu ucapan Kangjeng Nabi anu dhaif, ieu ucapan Kangjeng mantak aya bae mustalah hadis, aya hadis mu'an'an, aya hadis mudhal, aya hadis sahih, aya hadis dhaif, aya hadis kitu non gitu berbagai-bagai. Iyalah mustalah hadis supaya besi lain ucapan Kangjeng Nabi disangka ucapan Kangjeng Nabi. Besi ucapan Kangjeng Nabi di lain-lain geus jelas ya Bukhari ya Muslim, cek Imam Muslim ulah keluar ti dieu. Nah urang kuari geus geunaheun biasa Imam Bukhari mah pohar sakitu hebat ka Imam Bukhari, balik kana ka Afghanistan diseret ku umatna, diseret lantaran nyana teh mung nyaritakeun Quran hadis, tetap Quran godib mempertahankan eta doang. Di samping mempertahankan eta, mempertahankan sababara hukum nu dirobah ku raja saat eta, nyada teu nuturkeun pemerintah, diseret dina kuda Imam Bukhari. Coba masya Allah, batu ieu non sirahna teh ngadu jeung batu, dak dikduk beres diseret maksudna nabi dibunuh terus leuleus Imam Bukhari. Tapi tetap Imam Bukhari di bulan ieu masih ngajar kedeh bae ngajar hadis teu lila maot. Iyalah Imam Bukhari dimakamkeun di Afghanistan, nu mantak datang ka kuari urang Afgan, kekuatan jihadna luar biasa. Geus cenah mah kajian kumaha boga naon? Boga Imam Bukhari. Iyalah panutan kami, paeh diseret jihad fisabilillah.
kami hayang bareng jeung Imam Bukhari dunia ieu nanaonan nu penting di akhirat ngahiji jeung bendera Imam Bukhari di negara kami aya Imam Bukhari kami dek nuturkeun eta wara rebat biasa di Baghdad kitu kene di Mekah kitu kene nu asli mah naluturkeun eta ketika sahabat dibere sugih teh kapan Abdurrahman bin Auf ceurik nya nu kuburanna di Yordan ceurik teh kunaon ieu harta nu sakieu lobana aya bahasa Kangjeng Nabi sadirham ti Abu Bakar leuwih amis tibatan 100 dinar uang emas tibatan Abdurrahman Abdurrahman Al-Wahid Abdurrahman bin Auf Serik Abdurrahman bin Auf tidinya lah nyana terus hartana dipake sabilillah dipuji deui ku Kangjeng Nabi sugih ge ai pake sabilillah mah bakal akur jeung jelema-jelema anu teu boga sebab nu bakal sabiqunal awwalu ti heula ka sorga jelema fuqara miskin nah aja ente boga perasaan aing ti heula jan bogo ente mah tuh kakira ente mah nyaho teuing jangan rasulapan idielah begitu diberi harta di embung cek Abdurrahman padahal sugih cek Abdurrahman bin Auf embung kunaon besing ke di akhirat tengah hiji jeung Abu Bakar Siddiq beki di akhirat besi tengah hiji jeung Sayyidina Umar ku gara-gara harta aing tengah hiji embung cek cenah teh padahal sugih dipersilahkeun jang sabilillah Masya Allah batur mah pikiranana ke akhirat besi di akhirat tengah hiji jeung Sayyidina Abu Bakar Siddiq aing sazaman jeung nyana aju aing tinggalin isin amat eta boga pikiran kos itu eta batur mah nah sazaman terus urang kuari teu boga panutan ayalah wali sanga col ka Indonesia Masya Allah iyalah panutan urang mantak diulah-ulah ge zarah-zarah bae ku Amin Rais diharam-haramkeun ngelos jang Amin bae haram mah kami mah zarah bae komo pemimpin zarah mah di sampingnya zarah boga kauntungan pan lumayan bisa ngabangun dapur aing ku sebab zarah geus sabodo kumanyana bae geus ngejelas pak atuh kos gitulah panutan orang Banten unggal kabupaten unggal provinsi aya Banten boga Maulana Hasanuddin Cirebon boga Syekh Syarif Hidayatullah Jawa Tengah loba geus di Jawa Tengah mah Jawa Timur boga Sunan Ampel nu pertama Sunan wah luar biasa aya eta lah urang di zarah salah zarah ku harim Pak kemana zarah kemana ke zarah Banten naon tuh maksudna ada usaha maju dah salah ya iya kudu dipoteskeun di jelema nu kos kunaon hubungan usaha jeung zarah ulah kos kitu zarah bae deuk naon di akhirat abeh ngahiji jeung Maulana Hasanuddin kaduana mah usaha kadi deui sia mah atuh nu di dituna nu salah deui nu sok ngazarah-ngazarahkeunana blon ayo coba bisi zarah saha nu boga maksud ka dia daftar sabaraha daftarna ya 500.000 lah sakiana teh wah eta tanu salah na kos ulah gitu bejakeun ieu pejuang dakwah Islam di Indonesia jang di Banten ieu tanpa pamrih nya nama bila perlu caritakeun masa hirup manehna tak kudu nama kos kitu ulah boga maksudna naon nu penting engke di akhirat sabendera jeung nyana kan ngeunaheun geus eueuh zaman para aulia Allah kabelah dina zaman para ulama kuari zaman para kiai-kiai Golkar PDI kadinya terus PKB terus zaman kiai nu kos karar itu nah urang mah teu kabagian masa Kangjeng teu kabagian masa sahabat teu kabagian masa tabiin kabagianana urang masa SBY wah diganti wallahu alam Jokowi atawa Prabowo engke sagedeung deui jelas zaman eta bae urang mah bisa bodoh zaman mana-mana ge iya mah kuari nek dijelaskan urusan masalah pertanyaan jaga di akhirat waduh falanas'alanna alladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin wallahu alamu bimuradi engke urang tekan kiamat sanggeusna kiamat tiupan pertama Kangjeng malaikat Israfil alaihi salam niup jelema teh kakaler ka kidul kawetan ka kulon lulumpatan anu keur nyusu anakna dibalangkeun budak leutik keneh kakarak leumpang geus suisan kobo aki-aki mah modar di dinya geus aki-aki mah teu kudu kiamat ku ari ge titah leumpang dinu panas engke ge oleng-oleng gejebur sorangan
Mantak lamun perangnya namang kayak ku Amerika ge moal ditembak. Moalnya naon? Perang tutut hook. Senjata nembak nu kieu cek. Antepkeun. Lupat sia, lupat. Di kieu-kieu doang. Moal ditembakkeun hook lur aing geus sia. Budak beladik goplak nu kan bener kan. Paeh sia namang geus. Beraki-aki atuh. Teu kudu di ansongan senjata aki-aki mah. Ansongan sieni urang Lampung. Ayo saya kena naik paeh dulu berbateng. Nah, ieu ke kiamat beres parae. Ganti bumi rata. Gunung Masya Allah. Mentak kurang lamun jaritakeun ente nyangka gunung teh bakal na angger horenganan tamur meresahab. Gunung nuku urang kaciri teger watarol jibala ente neule gunung pajar ente magagah tegak luar biasa horenganan gunung teh lempang tamur meresahab percis okos mega bae lempang gunung gengke balempang yuk ku balik hati sampai lelempangan kali kakak aju watarol jibala komidah disangka gunung teh teger kuat horenganan tamur marosahab leeh nana gunung sakitu tegerna leeh kok masih Juned aju ganti rata laut gunung Kobe wah geus diterjemahkeun ku Raden Oma Irama kiamat eta terjadinya jadi presiden. Masya Allah gunung-gunung yang tinggi menjulang hari itu akan dimusnahkan. Wah pohara jasa Masya Allah lautan yang dalam sarua bae eta kos itu jaga beunang di Quran masalah eta. Ya Allah ya Rabbi beres kabeh ku hari hujan teng tiup roh ku malaikat Israfil saat merelentis kostoge cal roh ararasu ngeguh jelema nu tadina sepi eueuh sasaha wabeh poe kullu man alaya fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram kullu man alaya fan wabeh aya di bumi langit rusak modar kabeh wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram hanya Gusti Allah sorangan nang tangan Gusti Allah limanil mulkul yaum can jadi raja apa ieu hai raja Mesir raja Mekah raja Yaman raja Indonesia udang ngaku saya jadi raja udang Jokowi udang Prabowo udang cak Prabowo hidup kere mah can nyaho bawa jadi henteu itu bayar turun geus coba Soekarno udah ayo diudangkeun Pak Harto udah Gus Dur saya kan dilengserkan Gus Dur ya saya emang gak ada tanggung jawab kan dilengserkan kalau saya lanjut baru saya tanggung jawab untung saya dilengserkan ya udah cek malaikat Israfil tenang Dur Masya Allah tantangan limanil mulkul yaum geus beres kabeh harirup giring ka mahsyar timbang amal timbanganana kos timbangan emas aya talanjuhan aya jaruman aya cecepehan cecepeh nusa belah langit jeung bumi mun dieusikeun kadinya asup nusa belah deui geus teu kabagian jadi kadegeun asup mun ku gede genana cecepeh ari nu deuk ditimbangna segede Juned leutik kan ku gede-gede amat deuk ningalikeun jeung nembongkeun ka maha kuasaan jeung maha dahsyatan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wih, jelema digiring di berbagai negara kabeh ka mahsyar. Di mana letak mahsyar? Letak mahsyar teh Masjidil Aqsa.
berarti Didi itu boga sejarah, dunia boga sejarah, di akhirat ge boga sejarah. Masya Allah karim. Iyalah, nu dek dicaritakeun rantung jelema kabeh. Malaikat Jibril cicing di tengah, dihareup Kangjeng Nabi urang. Malaikat Jibril Mikail di belah katuhu, Jibril Mikail Israfil belah kenca. Kangjeng Nabi dihareup plak, kumpulkeun ku Gusti Allah. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Cek Gusti Allah aing bakal nanya alladzina ursila ilaihim ka umat-umat anu diutus para rasul. Ndek ditanya teh an ijabatihim ar-rusula wa amalihim fima balagahum, tentang ijabah ka para rasul jeung ngamalkeun naon nu disampaikeun ku para rasul ka maranehanana. Masyaallah, di samping umat nu bakal ditanya walanas'alannal mursalin, yakin kaula nu agung bakal nanya deui ka para mursalin utusan-utusan ditanya anil iblagi tina nyampekeunana. Ya Allah ya Rabbi, wabeh ditanya bari pertanyaan teh sabenerna mau walana qusana alaihim biilmin, yakin kaula bakal nyaritakeun ka umat ka para rasul, kula bakal nyaritakeun biilmin dengan kanyaho, jelas nyaho, wa makunna goibin jeung kaula teu gaib. Teu nyahona kabeh nyaho, ngan tetep ditanya bae. Pan jelema ditanya teh aya nu nanya teh nyaho, nu mantak nanya ge pan teu nyaho mang. Kaula ieu dek ka Bandung, hayu ieu jalan dek ka Bandung jalan mana? Bener-bener teu nyaho berarti. Kaula mudik, ieu milu mudik dek ka Jawa Tengah, ba, dek ka Jogja jalan ka mana? Lontaran loba jasa, ieu itu Jogja. Ka belah dieu manggih deui Jogja kanan, belah ditu ke manggih deui Jogja kiri. Bingung aing mah ieu. Jogja deui. Belah ditu teh Jogja deui. Isi jalan lu mana? Dekat Surabaya teu nyaho nanya. Atawa nyana nanya, "Ba, ieu teh kula teh rek dagang ieu, cara dagang teh kumaha? Ieu modal da sakieu dek nu didagangkeunana ieu nyokot teh dieu supaya teu nyaho nanya berarti." Tah, kula teh hayang kawin. Hayu, hayang dek nanya bae ieu mah kira-kira kumaha ieu kula lamun kawin. Atuh babari, modalna boga henteu. Ulah bakal hayang kawin sia teu boga modal mah. Nanya teh teu nyaho. Biasana nanya teu nyaho. Aya jelema nu nanya ngan aing mah sabenerna mah nyaho, ngan nanya sote aing mah ngetes bae sia teh nyaho entan teu. Padahal mah nyaho ye, kos ka budak tanya, "Cek, 2 jeung 2 sabaraha?" Geus nyaho nu nanya nama. Ngan ieu dites. 2 jeung 2, cak bapak tolol sia. Kudu ngabalikeun di ka aing. 2 jeung 2 sabaraha? Cak bapak, wah budak blon nih budak. Muncak bapak 4 kula 4, muncak bapak 5 kula 5, aku bacak bapak bae. Nyaho ye nu nanya nama guru ka muridnya ho, nu mantak nanya teh dites berarti. Nah aya deui nanya teh ngajejeleh boga anak minta duit bere tah 1 juta, yo modal saminggu minta deui teh jangan anu bere deui, minta deui dibere deui. Geus kalima kali ka dieu sia, cicing sia dinya dieu. Hai, aing geus sabaraha kali mere duit ka sia bego. Teu meunang tah anak atuh hitung bae ku bapak, ditikem sia ku bapak. Goblok. Atuh nyahoeun bapak ge geus mere duit sabaraha kali, ngak sudah dipake naon tah duit. Ieu sia di dinya. Pertama sia ku aing minta dibere. Kadua dibere, aju minta deui dibere. Tah aing nanya ka sia geus sabaraha kali aing abah ge mere duit ka sia. Teu meunang teu hitung bah. Teu meunang. Jalain kos kitu teh mah. Maksudna nyarekan. Aing lan sakali mere duit ka sia tapi ku sia teu digunakeun eta duit tuh tolol-tolol teh si otak pasang atuh. Menta deui si mah gawena menta malulu. Nyarekanan teh mah nanya tapi nyarekan. Bari bah, nya mah boga duit, aju minta duit sabaraha cenah mentana. Mio sabaraha tah mio. Oh sia dibanding kemana mio, tapi pakai kusianya, nu bener tah, belikan kusia. Lamun ngridit jeung cash lain deui bah hargana.
Lamun kredit seberapa? Berapa kredit? Ngomong sih lain seri. Bahkan hese dek beli cash deh di akhir zaman mah kredit bermodel Yahudi teh geus kos karar itu baik. Nah, belikeun menang merenaanan setengah bulan bah. Pang belikeun motor di motor naon? Motor Mio anu itu ke mana? Aya mah aya bah. Ngan ieu kebutuhan aya deui bah. Bere deui. Ja aya ieu bapana ge. Duit mah eueuh bapana mah aya. Aya tah. Bere deui. Bere deui 3 kali. Budak motor kamarana nya dibeli cenah kebutuhan barang ditanyakan ternyata dijual. Oh adek abah sabaraha kali belikeun motor kasia? Hah? Sabaraha kali? Eta mah nanya nyaun jan umang meulikeun lagi abah pan make nanya deuk nyarekan. Nah ieu ge sarua ieu Allah teh deuk nanya ka umat atuh teh kudu ditanya ku Gusti Allah jauhkeun nyahoeun. Allah mah pangeran. Urang turun ke alam dunia Allah nyahoeun, kuari hirup dihirupan ku Allah, Allah Maha Uninga. Kemudian urang kuari ayeuna di baya pagawean dagang berpolitik atuh Allah mah Maha Uninga. Kapae urang mah teu nyaho ira bakal pae Allah bagus nyahoeun. Kok make ditanya tuh urang ku Gusti Allah nanya da deuk nyarekan ka urang. Nah, ieu sia bakal ditanya ku Gusti Allah. Teu menang kieu sia ku aing pan dihirupan. Nah ieu sia harita teh hirup kemudian pagawean sia waktu hirup naon bae cak Gusti padahal Allah nyaho cak urang teh atuh coba bae Gusti ka nyahona tumpahkeun ka dieu wah dikerekem sia ku Gusti Allah. Teu menang kos kitu nyanggakeun sadaya-daya Gusti mun Gusti Maha Uninga. Nah ieu bakal ditanya urang kabeh ditanya. Orang sebagai makhluk ditanya, Kangjeng Nabi lagi ditanya sarua bae. Orang ditanya tentang naon? Tentang an ijabatihim ar-rusul wa amalihim fima balaghahum. Urang teh ngaijabah ka Kangjeng Nabi. Narima kana ka Kangjeng Nabi syariatna jeung ngamalkeun datang ka mana? Ditanya. Zaman Kangjeng, zaman sahabat, zaman tabiin, zaman para wali, kuari. Junaid maju. Enggak. Zaman saya hirup beye aing mah lain nanya rajana lain kiai sia nu nyampaikeun amanah para rasul nu nyampaikeun nu tabligh nyampaikeun amanah rasul sa zaman sia abdi harita teh gitu mui abdi harita di kecamatan mah kitu Kiturmudi naiknya ke kabupaten ju naik dinya ke provinsi pernah nyampaikan ai dibayar nyampaikan ai henteu mana muina mana mui panggil muin ih kuari ngana ngeungeunahana mui nagara sia saha harita mui abdi aya orang kronjo panggil iya nu formal nu formal dipanggil eta mah geus teu bares mah lantarannya nama ngomong aya dibayar teu ngomong teu dibayar teu ngomong dibere daek ngomong boga jabatan teu boga jabatan teu daek ngomong ieu mah anu berkeliaran we sa nah aya digigir disebutan di Jakarta kiai anu di kampung kiai anu pernah nyampaikan pernah cara nyampaikan aku mah muludan bere duit eta lah lamun dari bere duit ngaco ulah nu eta nu asli nu nyampaikan nu asli saha ayo gerak budi bejakeun diangsongkeun ka hareup deuk kumaha coba eta urang lamun geus dikitukeun kumaha eta dihareupeun Gusti Allah. Nah sia zaman ieu pernah nyampaikan nyana bahwa Nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad pernah kemudian naon nu disampaikan ku manehanana rukun wudu rukun salat dan syariat lah dain sebab bener coba tanya kiaina ditanya deh siapa pernah nyampaikan bener nyampaikan lagi lah bae ai diondang muludan sok diberkatan aya mun teu diberkatan
di buledan moal kadinya deui. Wah, itu beres ya. Aduh, Masya Allah. Nah, ia bakal caritakeun secara global be umat bakal ditanya tentang narima syariat di Kangjeng Nabi na nya atawa henteu aya apa henteu. Ditanya, hai umat, pernah henteu Muhammad nyampaikeun amanah ka anjeun? Tablighu risalah. Wah, jelema bur kabeh ngomong aya nu pernah, aya nu henteu. Ai Islam kabeh nyaritakeun pernah, kafir mah henteu, nya kan bela dirinya. Cak Nasrani teu pernah, kami mah teu pernah sampai berita-berita kebenaran Muhammad, teu pernah sampai Muhammad nyaritakeun tentang syariat, teu pernah. Nasrani Yahudi kabeh wah bangsa encek kabeh ngararomong engke mah kuari nyana baru teu beuteungna engke mah nyana di ditu pias. Teu pernah nyampeikeun nu mata kaula teu iman ge ka Gusti, teu iman ge ka Muhammad. Oh, berita nyampeikeun. Maka uranglah jadi saksi. Wah, pacencongan urang jeung urang. Tidinya lah al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Rame atuh, Bang. Wah, encek kampung Melayu ngomong. Hanya gitu make hayah kampung Melayu mah. Cek RRC bener. Nu kampung Melayu mah geus pohon bapak ada sancek lagi geus bisaeun. Eta mah nya encek nya susah. Ya Allah, nya di neraka saneng rugina ka bina-bina. Hehe, pohara jasa. Ari tatanggana mah nu Islam sanajan nya ka neraka pan bakal dikaluarkeun. Tatangga sincek. Milu nya digawe jeung encek. Tapi kan nya lantaran aya imanan tetep dikaluarkeun untung kan. No iya walalas alannal ladzina ursila ilaihim. Ditanya umat tentang nerima atau henteuna ka para rasul jeung sanggeus nerima ngamalkeunana macem-macem ke rame. Walanas alannal mursalin. Para rasul ge ditanya, Adam ditanya, Idris ditanya, Kangjeng Nabi Nuh ditanya, Kangjeng Nabi Sulaiman, Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi urang ge ditanya, nyampekeun apa henteu? Masya Allah. Padahal mah Allah teh nyahun falanakusson alaihim bi'ilmin wa ma kunna ibin teu gaib nyaho ngan deuk hayang nyaho coba datang ka mana bari deuk ditaubeh di memeleh di jejele. Aya jelema anu jah abdi mah ieu hirup teh di zaman SBY kiai na harita kiai pulan abdi mah teu pernah ngadengi nyana nyampeikeun ore cok jelema teh falanakusson alaihim ilmin cak Gusti Allah nyaho aing ge sia teu ngaku datang tablighu risalah melalui kiai anu siana cak Gusti Allah nu teu ngajading teu ngadenge pan aya muludan pan aya rajaban kiai ngabuka pangajian tong-tong ge datang ka songhek siana nu teu daek falanakusson alaihim. Allah jaritakeun ngeunaheun bagi kiai nu katitipan ilmu sampaikeun beusi engke di akhirat ditanya walanas alannal mursalin ditanya para mursalin ditanya para wali para kiai ketika urang dikahareukeun kiai anu sia di zaman anu nyampaikeun henteu henteu kunaon sia dititipan ilmu henteu nyampaikeun oh nu ngondang kunaon sia nu mata kayang diondang ieu cak ditangkal lamun naon tah nyawanya nambongan di ditu tah ngadeukeutan tukang sate ieu tah. Tuh kan ditanya kabeh umat ditanya para rasul ditanya Gusti Allah umat ditanya para wali ditanya umat ditanya kiai ditanya kabeh mana teuing rame nah wa ma kunna ghaibin sabenerna mah atuh aing teu gaib eueuh teu kanyaho teu nyaho an iblagi rusul wal umamil khaliyah bima fi ma'arilu nyaho tentang nyampaikeun para rasul nyaho pisan atuh uning pisan jeung umat anu sepi tidak pengamalan nu ngamal jeung nu henteu nyaho Allah secara perinci juz'i satu persatu nyaho Gusti Allah. Si ieu gadenge si ieu ngamalkeun si ieu narima si ieu teu ngamalkeun si ieu narima si ieu ngamalkeun setengah si ieu narima si ieu ngamalkeun poara si ieu narima si ieu teu ngamalkeun nyaho Gusti Allah bakal dicaritakeun hiji-hiji falanakusson alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin
nu gaib ya Gusti Allah. Gusti Allah maha uninga. Nu mantak urang kuari salat ti penting teu kudu dikanyahokeun ku tatangga, cukup ku Gusti Allah. Engke bakal ditanya, ketika ditanya aya teh berita tabligh risalah aya melalui kiai anu sia ngamalkeun tante nyanggakeun sadaya-daya ke Gusti maha uninga. Abdi penting-penting ge hudang haju kieu haju HS deui. Eta anu ku aing ditolol-tolol ge sia. Goblok sia. Hudang mah hudang tapi ngan kieu doang. Tapi kan uning ya Gusti Allah aing nyaho ka sia sok ngaji. Lempang ngaji nyaho aing ngadengekeun nyaho haju ngamalkeun nyaho penting sia hudang haju tahajud. Aing mah keur nanya bae cek Gusti Allah sebagai pangeran. Ditanya ku aing hidup padahal mah aing geus nyaho falanakussanna alaihim biilmin wa ma kunna ghaibin. Nu gaib jang aing mah aing nyaho ka sia narima ti kiai anu kemudian sia ngamalkeun. Gas kebelah dia. Sia zaman saya abdi bareng jeung si itu hirupna pernah sia ngadege urang teh kiai pernah ngamalkeun Gusti mau ninga teu kaburu Gusti. Naon bae kasibukan sia abdi di pabrik Gusti. Mana babaturan sia anu di pabrik aya tuh itu sia ka di pabrik sia eta neangan duit jang kitu napakah pamajikan dengan keluarga sia sempet salat abdi mah minggu ngaji lamun teu keur gawe. Emang aya nu minggu gawe aya abdi mah ieu teh aya naon kitu ngaranna kesempatan salat mah salat tah bareng sapabrik sia pan sia mah salat sia henteu nyangageun Gusti. Deu kuas wa ma kunna ghaibin udah gaib. Nek ngomong naon sia jaya dalilna tah babaturan sia mah jadi pabrik ke sapabrik bala jeung sia malah sakontrakan sangarendeng sia mah ja salat sia nu henteu. Nah nu matak sapabrik aya bae tah nu dibere daek salat jang dalil engke di akhirat. Besinya ngomong bogus sih bongan abdi mah dibere susah haju di pabrik teu kaburu salat Gusti neangan duit bae babaturan sia datangkeun ja susah sarua pas salat sia ka ditu atuh. Udah kelumpat kamar sia. Ayo sia. Dalu mamakun lah goibin. Waduh goib jago sia mah deuk nyarekan bae supaya kadenge ku ban sojen. Tinggal babaturan-babaturannya na waduh si itu dicarekan. Moal teu ge dicarekan. Heuh, ini kelumpat ka mana ya aing? Kelumpat ka mana? Nah, kabeh bakal ditanya. Fala naqussonna alaihim biilmin wa ma kunna ghaibin. Tanya hiji-hiji. Bari Allah nyaho. Oh, lu gaib ka Gusti Allah supaya jelas Allah teh pangeran. Deuk ngajejeleh jelema ditanya ku Gusti Allah. Kunaon sia? Persiapkeun ti kuari jang engke ngajawab pertanyaan eta. Lain lalagaan ieu mah Al-Qur'anul Karim wal waznu yauma idzinil haqq. Ya Allah. Timbangan lil amali dipasang. Lisohaikiha atawa jang nimbang amal. Bimizanin lahu lisanun timbanganana aya jaruman. Wa kafatali aya dua cangkok, dua mangkok, dua ceceteh. Kama waroda fi hadis. Kanjeng Nabi geus ngajelaskeun ayat 3 hadis tu ngajelaskeun tentang sifatan mizan, tentang pertanyaan-pertanyaan jaga. Maksudna naon? Timbanganana jelas, nu ditimbangna apa jelemana, apa amalna, apa bukuna. Eta lah Kanjeng Nabi nu ngajelaskeun. Aya nu jelas ngajelaskeun kanjeng jelemana langsung diayakeun. Di hadis lain Kanjeng Nabi nyaritakeun jelemana mah tetep nangtung di itu nu ditimbang adalah sohaib buku-bukuna. Cek sakaol mah lain buku-bukuna amal bae diwujudkeun ku Gusti Allah. Amal bagus herang bagus cang, amal goreng poek joreng. Nu jelas mandek kumaha ge ima urangna wa ima bukuna wa ima amalna pan nu jelas mah tetep bae ditimbang-timbang keneh. Ieu ayatna wal waznu yauma idzin al haq. Timbangan nyata, timbangan nu bener yauma idzin harita bakal dipasangkeun. Jangan sing hade faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Sahaja lemah nu ditimbang berat amal hadena faulaika humul muflihun. Bahagia.
wa man khaffat jelema anu hampang mawazinuhu kahadeanana berat ku kagorenganana faulaika alladzina khasiru anfusahum jelema etalah anu ngarugikeun dirina waktu di dunia bohong teu daek beramal bitaswiriha ilan nar ku sebab dijonggokeun ka neraka bima kanu bi ayatina yazlimun ku sebab maranehanana ngazolimkeun teu percaya ka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Nu ngantak urang mah alhamdulillahirabbil jauh masa urang ka Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauh jeung Kangjeng Nabi tapi urang ngalaksanakeun syariatna. Dibabaca ku urang sifat wajib di Kangjeng Nabi di para rasul teh opat. Urang diantarana kabeleteran kuari. Di dieulah bakal ditambah ditimbang saurang-saurang malaikat Jibril di dieu, Mikail di dieu, Israfil di dieu, Kangjeng Nabi di dieu. Cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan hade nu gede jurusan sorga, timbangan nu goreng ieu neraka. Asal ditimbang let ka dieu ka kenca belah dieu geus tinggal ngagejebur ka neraka. Asal ditimbang ketari ka belah dieu geus sorga tinggal berangkat ka sorga bae. Ya Allah ya Rabbi. Kuari urang teh cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan teh timbangan qada wal adli. Ieu timbangan teh timbangan papasen jeung keadilan. Nu mantap kuari urang timbang diri urang. Kuari kurang kudu timbang kejujuran jeung keadilan urang geus datang ka mana urang nuturkeun Kangjeng Nabi. Geus datang ka mana ngalaksanakeun syariat Kangjeng Nabi ketika ditimbang kurang bera rasa. Aing lamun ditimbang berat mana ieu? Ti mata bae mata ieu lobaan dipake neuleuh Quran apa lobaan dipake neuleuh TV kurang bae timbang. Kuari ieu qada wal adli kuari cek Kangjeng Nabi timbang maneh merenung. Ceuli lobaan pake ngadengekeun musik apa lobaan pake ngadengekeun urayan-urayan. Hayo coba hayo. Apa lobaan ngadengekeun anu hasud ka urang anu ngomongkeun ka urang apa lobaan make ngadengekeun Al-Qur'an hadis kalam ulama. Timbang ku urang sorangan bari merenung kieu. Urang timbang ku sorangan bae hayo geura leungeun lobaan pake nyekelan naon ieu leungeun. Hayo sia leungeun apa nu teas-teas apa nu hipu-hipu. Sia leungeun. Timbang ku sorangan urang komo nu geus kolot mah maningan ge beureum mah molotot pegangan engkos kol budaya we kieu. Tinggal nyi hajina, "Woi. Mana eta mata kosong amat?" Teu kosong teu naon. Naon ngalang layung kitu. Teh tu dirinya bae heulana. Eta molotot kitu. Keur ngarenung ngaji tadi cak kiai aing ieu geus asa di akhirat bae. Ya hajina teu percaya karena kuari bae. Kalau ngomong gitu atuh sia ini bener ku sia digitu-gitu. Dekeran tuh iya keur ngalamun aing di akhirat teh cek kiai ge timbang cenah amal hampura aing haji dia tukul ge hampura tah geus ada sakitu mah tukul deui bureun hampura sok nyerekan ka Pak Haji teh mah tuh hampura aing geus dihampura jasa mun aing kawin deui tah pakarak dek bener ge. Urang ngerenung ya aing lamun ditimbang kuari andai kata paeh aing ye ditimbang beratan ka mana mulai urang ngurucut cai mata Gusti tibalik datang ka kuari Gusti Allah nyaritakeun kahirupan para rasul nyawa ditarohkeun jang ka Allah terus di para sahabat nyawa ditarohkeun abdi manarohkeun harta ge ku pait-pait teh. Di zaman para wali songo eta teh perang nyawa tarohanan urang lamun zalah ka Kudus masyaallah jana mapan balik teh dicacag nuku urang kuari dizarahan di Kudus Sunan saha ngaranna Kudus tuh siapa jarah bae teh ngaran ayo kiaina poho buku aing ge tuh eta pannya nama perang Sunan Kudus mah perang balik tepan di bawah teh tinggal nyawa balan cak sakaol bapan potong ieu na ge nu ku urang dizarahan eta saja persoal di Kudus teh Kudus masyaallah balik nyawa
batur menyawa taruhana pakali ilai kalimatillah renungkeun ku urang aya aing boro-boro nyawa duit ge ku pait-pait teuing ge aya masjid ge butuh ka keramik kook biasa geus sababaraha kali mah haji jamaah haji mah atuh jajan mah aya atuh ieu keramik nu sajen heula ke kurang karak aing hayo lah nu sajen heulanan beusi teu kabagian beramal nu sajen eta ngomong hebat jasaban ayo urang babarengan heulanan nu sajen bae geus beres gaji ieu mah geus beres keramik alhamdulillah tuh biasa gaji neraka tah mah kuduna ge nu sugi mah lain kitu haji ieu keramikna kumaha ya saha anu geus siap keramik batalkeun geus Pak Haji duit loba di bank anak geus dingaranan ari Pak Haji na aing mah teu boga duit sial dak Ki Haji tolong emang nu sugi mah kos kitu bloon batur bae dikesek-kesekeun tah hayang urang mah hayang ngadenge tuh geus kitu manganu sekian meter geus saya sabaraha eta aya 20-an mah bejakeun ka manganu lain teu butuh gitunya dieu mah ku Pak Haji bae kabeh sapira 500 meter lah sabaraha kebon 500 meter geus tuh jual ke buat tetangga habak beres tuh bener lagi Haji dasar pelit-pelit bae tangeunaheun urang ngadengena bejakeun geus dulu sadaya hampura ieu mah ditarima bae nu 1 meter 2 meter ngan ke dialihkeun ka nu sejen sebab ieu keramik ditangkes ku Pak Haji anu oh maksudna abeh teu kesel deui cek jada teh aja ieu mah duitna aya naon teh alhamdulillah atuh nu kami mah geus kanaonkeun bae kan ngeunaheun teh mun aya di lembur nu kos itu ieu mah henteu Pak ayo heulaeun ke kurang aing kurangna 1 meter eta nu dimaksud ku aing aduh ya udah sugi dur-dur pet kos kieu tah ialah wal waznu yauma idzinil haqq fa ulaika faman saqulat bawazna Kangjeng Nabi na di dieu maksudna naon eta Kangjeng Nabi di dinya cicing ya Allah ya Rabbi Kangjeng Nabi lain samaneh ketika ditimbang umat Kangjeng teh heulapan al awwaluna al akhirun umat Kangjeng Nabi teh pandeurina diayakeun pangheulana ditimbangna Kangjeng Nabi di dinya sabelah Kangjeng Nabi cicing di cukang neraka jahanam Masya Allah lain lalagaan Kangjeng Nabi memang kumaha begitu ditimbang teh nu kadeu ku Kangjeng Nabi leket teh ka kenca Kangjeng Nabi nyekelan surat ulkoh ngaranna tek gegera dikerjakeun naon cak dibel ulah bomong berat antah tadina ka ditu kok jadi ka ditu salam surat letik mah eusina la ilaha illallah muhammadur rasulullah eusina eta tah letik jasa surat asal ketei ka ditu naon teh cak dibel ulah long nu penting salamet bae sada senang jasa urang boga Kangjeng Nabi modal kitu senang mun aya presiden nu kos kitu mantap jasa tah ya Allah ya Rabbi. Bahkan sinar sholawat maka dele begitu dek ditimbang tak timbang leketek kade maneh kadele ku kaula cek Kangjeng Nabi ai Tuhan saha ma asanaka wajhaka wa ma asanaka khalqaka saha ieu kasep amat jeung bager amat ana nabiyuka Muhammad oh ku kaula kadele maneh sok maca sholawat 11 ta salat seeutik jasa cek ya kaduhung aing 11 baheula isi nih diomongkeun di hareupeun jelema cak batu deh 11 doang geus kajeun 11 ge lantaran saya istiqomah geus begitu ditimbang tek tendeunan sholawat ka dieu oh 11 bae kuat ka salamet tas salat 11 nyana nanya heula mas anak wajhaka kasep amat Tuhan saha jeung tita tadi tutulung bae ana nabiyuka Muhammadun oh pohara ieu kacirita nu sok maca sholawat mah ku Kangjeng Nabi kaciri sidar sholawat nah geus disalabat-salabatkeun mantap ku ari ulah-ulah cicingeun geus kolot poe Jumat geus jam 10 ka masjid aing teu bisa jam 9 mah teangan di dinya tihang jang nyalan deui tungtungna lain maca sholawat tasbih ka mana mata ka mana bahkan aya nu nyokot ge tah babaturan tasbih teh nyaho nya na barang hudang aya tasbih aing ka mana
Tarwatake baca sholawat lah mumpung urang hirup komo geus kolot mah ya ingat wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah ya Rabbi ingis jasa untung aya kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran kabeladian mah cepet ya cepet limbang lah cepet jadi kangjeng Nabi kan latuh kulantaran sorangan nimbang cepet lai ka dieu aya anu henteu kabagian sapaat kaburu kangjeng Nabi keur mujuna ka dieu ieu ka dieu dibalangkeun ka ditu kan waduh aing Muhammad bae cek jana aing teu kabagian ya tapi tetap kangjeng Nabi kadeuleu ku kangjeng Nabi pas gagolepak ka neraka cekel ku kangjeng Nabi entap tulung ka malaikat Jibril salamat ka eta ci atuh da manggeus jore cek eta teh jadi teu lagi main cimplong melulu ya aya sholawatan cek kangjeng Nabi sabaraha sih sok maca sholawat ai muludan cek nya maca tante henteu ngadengekeun doang lumayan sakitu ge cek kangjeng Nabi nya ngadengekeun assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka atqal atqiyai nu macana mah santri kanjeng kiai sia gula macana ngatur-ngatur eta berkat cek nya aju ngatur-ngatur diatur teu jang kula heula teh tetep salamet bae pan moal eta ngan eta teh ngaguling heula ka neraka tah mah tapi tetep kok ngajar rewel Jibril salametkeun masyaallah kangjeng Nabi moal aya pang sibuk-sibukna ieu ketika wal wasdu yauma idzinil haq sibuknya sa kangjeng Nabi geus manu ieu geus manu itu geus manu ieu nu itu geus ulah aya bae umat kangjeng Nabi nu ngagolepak ka neraka pohara jasa pan mantak teh kuari usul ka kangjeng Nabi beusingke kalepasan teu kadeuleu teu karawel lanjut teu kalekep ka bapadan tuh badoh pan geus kalekep apa teu kadeuleu ku kangjeng Nabi umat aing geus beakeun dan Jibril beak geus aya wae nu teu kalekep bangonna mah aya pan kita tadi aing sakieu sibukna cek kangjeng Nabi ka dieu eta lah aya bae coba tang ya tuh bener cabut Jibril cabut sih ti kalekep kunaon kredit cek gitu lewat ketik wari urang lobakeun maca sholawat ka kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalkeun ayat ieu mah jang supaya urang merenung wal waznu ari timbangan yauma idzin nalika dipertanyakeun umat jeung para nabi yakni yaumal qiyamah al haqq timbangan nu jelas nu hak nu nyata bakal dipasangkeun urang bakal ditimbang ima urangna langsung wa ima amalna wa ima bukuna nu bakal ditimbang nu jelas deuk pamana ge pasti ditimbang renungkeun ku urang aing mun ditimbang beratan mana haju kangjeng Nabi neuleuh tah henteu ka aing saat eta mun urang ditimbang bagus nikmat amat ketika urang ditimbang goreng haju kangjeng Nabi neuleuh tetep ku kangjeng Nabi diamankeun ieu nu rempan mah timbangan urang jore kangjeng Nabi na teu neuleuh ka urang apa teh kalekep eta tah ieu teh nu dikhawatirkeun beusi ti kalekep doang masyaallah mudah-mudahan urang kabehan ke katingali ku kangjeng Nabi urang disafaatan ku kangjeng Nabi urang sehingga urang kabehan salamet di bawah bendera kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaqad makanna wallahu a'lam ngajina hiji dua urang besi aya nu endeu ka lapangan baris aya keneh waktu persilakeun besi de ka lapangan los make teu kudu make naon gitu ngaranna setelan anu akur teu kudu kuari bae mentes ngaji ka lapangan make samping kabehan baris teu kudu akur kanan kiri hese teh mah tuh kudu dilatih sedangkeun nu ngaji di dieu pan tilok latihan geus kuari mah ka lapangan bae ka ditu meuli baso urang mulaiannya ngaji sing tegap sing rapih maksudna supaya kasafaatan ku kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina ajma'in.